sahubungan sareng nisfu Sa'ban pertengahan sasi Sa'ban amalanana ti antawisna disunatkeun ngalaksanakeun salat tasbih. Salerosna salat tasbih teh tiasa dilaksanakeun dina wengi atanapi dina siang. Jumlahan rakaatna nyaeta 4 rakaat. Upami siang sunatna disasalamkeun anu 4 rakaat teh mung teu ngangge tahiyat awal. Upami wengi di 2 salamkeun janten 2 rakaat 2 rakaat. Niatna nyaeta upami wengi tos kantenan 2 rakaat usolli sunnatat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Upami anu 4 rakaat anu disalamkeun mung teu ngangge tahiyat awal usolli sunnatat tasbihi arba'a rakaatin lillahi ta'ala Allahu akbar. Anu 2 rakaat dina rakaat kahiji disunatkeun ngaos surat At-Takasur atanapi Al-Hakumut. Dina rakaat kadua surat Al-Asri wal asri innal insana al-ayah. Dina tiap-tiap rakaat atanapi gunta-gantina rukun aya bacaan tasbih anu tangtu. Dina setiap sabada maca surat sabada usolli sunnat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar, lajeng maca Fatihah, lajeng maca surat nyaeta At-Takasur Al-Hakumut. Tah sabada maca surat nu eta maca tasbih anu bacaanana nyaeta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar anu jumlahanana 15 uihan 15 kali sabada maca surat. Sabada maca surat maca tasbih teras ruku. Sabada maca dzikir anu biasa subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 uihan teras maca tasbih anu tadi subhanallahi walhamdulillahi 10 uihan. Nuju ruku sabada maca dzikir anu biasa maca tasbih 10 uihan. Teras i'tidal sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu sareng saterasna nuju i'tidal aoskeun tasbih 10 uihan. Teras sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih saparantosna maca dzikir anu biasa baca deui tasbih 10 uihan. Teras diuk antara sujud 2 Allahu akbar rabbighfirli warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani aos tasbih 10 uihan. Teras sujud deui subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sabada maca dzikir anu eta aos deui tasbih 10 uihan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Teras sateu acan ngadeg bade ngalaksanakeun rakaat anu kadua diuk istirahat bacakeun tasbih 10 uihan. Tos rengse diuk istirahat maca tasbih 10 uihan
lajeng ngadeg deui bade ngalaksanakeun rakaat anu kadua sami sareng anu tadi sabada Fatihah sabada maca surat aoskeun tasbih 15 wihan nuju ruku 10 wihan nuju i'tidal 10 wihan teras sujud 10 wihan diuk antara sujud 2 10 wihan maca tasbih teras sujud deui sabada subhana rabbiyal a'la 10 wihan teras tahiyat akhir bacakeun at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sabada maca tahiyat sateu acan uluk salam kabeulah katuhu aoskeun tasbih subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar tiasa ditambihan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim lajeng be uluk salam kabeulah katu assalamualaikum warahmatullahi as'aluka fawjabe jannah assalamualaikum warahmatullahi as'alukan najata minan nar taeta sakedik perkawis hubungan anak sareng salat tasbih oge hubungan sareng nisfu Sa'ban pertengahan sasi Sa'ban sabada ngalaksanakeun 2 rakaat anu eta engke bade ngalaksanakeun deui 2 rakaat teras be jumlah 4 rakaat aos-aosanana sami sareng anu tadi rupina mugi aya manfaatna oge mugi-mugi urang sadayana didugikeun kana sasih suci Ramadan kalayan dipasihan kakiatan kamaslahatan dikasihan damang sadayana kiat ngalaksanakeun saum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.